Di Karawang ya kemunculan Imam Mahdi nya anu ngaku Imam Mahdi. Astagfirullahaladzim, kesurupa-rupanya abongken akhir zaman gitu. Sok disilokakeun orang Sunda adalah Siliwangi. Siliwangi teh siliwawangian, siling sengitan dina jalan kealusan, lain sili jongklokeun. Tah eta mah teu aya tina naon amanat tina luluhur orang Sunda. Amanat anu kahiji meureun nu tadi teh urang salaku orang Sunda kudu sili asah, sili asih, sili asuh. DP handap asor gitunya. Hilangkeun tina sifat adigung jeung sombong gitu kan. Ulah tepika sombong ku loba harta, loba bana, loba dunya. Da eta mah titipan ti Nu Maha Kawasa ti Allah Subhanahu wa taala. Sagala rupa oge arek jabatan, arek harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dararamang dulur-dulur paguyuban Yarsi Jaman di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui dina acara ngaranda ngawangkong rahayat Sunda. Dina danget ieu simkuring direncangan ku Abring Delan. Ayeuna bade ngabahas dina galibna orang Sunda. Coba orang Sunda hudang aya bahasa orang Sunda hudang euy. Simkuring sapara kanca kenging kintunan tina WA grup munculna Imam Mahdi di Karawang. Duka orang asli Sunda, duka sanes rada ruas gitunya. Sok kumaha pendapatna atawa komentarna ti AA Bring atau nuhun urang sapa heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang dulur-dulur paguyuban Yarsi Jaman, jeung kuring bade ngajelaskeun atanapi masihan komentar anu sakumaha dirugikeun nama ku pembawa acara. Di Karawang ya kemunculan Imam Mahdi nya anu ngaku Imam Mahdi. Astagfirullahaladzim, kesurupa-rupanya abongken akhir zaman gitu. Itu masih rahasia Allah. Bahkan mungkin mengaku-ngaku model gitu eta mah wallahu sigana yang viral gitu kan. Dulur-dulur paguyuban dina acara ngaronda ieu ngadangu ngeunaan eta tina WA grupnya Imam Mahdi itu wallahu alam masih dirahasiakan. Jeung di mah kudu ngaku-ngaku kitu bari hayang di video. Wallahu alam itu mangga geura taroskeun ka ulama-ulama. Cing atuh ulah sampai ka kitu, urang mah urang Sunda mah ulah ngisinkeun ekanajan hayang viral atau kumaha oge. Kumaha sih nu sabenerna ari jadi orang Sunda teh gitu menurut cobi dugikeun ka warga khususnya orang Sunda. Urang kedahna kumaha salaku orang Sunda. Sok tuluy deui kumaha sih jadi orang Sunda sakuluna ya. Urang Sunda mah aya mun cara tema amanat nu ngaranna urang Sunda sok disilokakeun urang Sunda adalah Siliwangi. Siliwangi teh siliwawangian, siling sengitan dina jalan kealusan, lain sili jongklokeun. Tah eta mah teu aya tina naon amanat tina luluhur orang Sunda. Teu aya siling jongklokeun sampai siling bebeutkeun mah
lamun aya keneh karep anu sering jongklokkeun atawa saling beubeutkeun eta lain asli naon lain ciri orang Sunda nu kitu. Nu ngalusna nyaeta silih asah, silih asih, silih asuh kitu nya. Lamun teh mah aya nu teu apal sok nuntut bejaan jadi kaasah gitu kan. Tuluy deui lamun teh mah naon kudu saling pikanyaa, saling asih teh didinya, saling pikanyaa urang Sunda dulur gitu kan. Dulur meureunan salemur, dulur sa naon sakasur, dulur sa daerah gitu kan. Siling asih, siling asuh, silih asah, silih asih, silih asuh. Sok lamun aya nu salah pada ngelingan, pada ngabejaan supaya ulah dulur urang ulah teu pika ti kusruk tah. Gitu. Aya terus deui meureunna sifatna saluhureun hormat, sahanapeun hargaan. Sok hade basa budi anu hade urang Sunda mah DP handap asor gitu kan. Eta orang Sunda asli. Gitu. Teu aya bangsa sifat sombong nu kararitu teu aya. Gitu. Adigung alias gede hulu, wah lain orang Sunda anu sajati. DP handap asor, bade ka mana, angkat ka mana. Tapi lain handap lanyap. Gitunya. Sae gitunya perilaku ucapan sareng deui rengkak paripolahna lage urang Sunda mah gitu kan. Tah gitu sok eta mah amanat mah ulah sombong lah, ulah sombong, ulah adigung. Tah pamugi upami anu lepatna mah kade nya tong dicontohnya nya, tong dicontoh, tong dijieun patokan. Urang ulah ngisinkeun salaku urang Sunda gitu kan. Terus dina bahasa orang Sunda hudang maksud dirinya teh kudu kumaha? Cobi jelaskeun. Di rahayat Sunda, khususnya Sunda we lah, Jawa Barat gitu. Eta mah bade nu linggihna di lingkungan Jawa Barat atau anu merantau meureun ya. Iraha gitunya aya pamimpin ti orang Sunda atau jadi presiden gitu kan. Ti Jawa we ti kapungkur. Kumaha sih bisa gitu? Apa naon urang Sunda teu aya nu ahli atau teu aya nu tiasaeun kumaha tah? Pengamatan kumaha tah? Udang di dieu teh maksudna geura bangkit tina naon lain tina sare. Udang di dieu coba sok geura hontal eta cita-cita naon ulangan ku orang Jawa wae nya ti palih Jawa we cigiliran orang Sunda nya ngajaran jadi pamimpin jadi presiden gitu merenya gitu kan. Sok atuh sing araya kaharoyong sok ngadukung lah lamun bisa orang Sunda kantos ti payun jadi wapresnya wakil presiden panginten almarhum Umar Wirahadi Kusumah komite lepatna nya itu wakil presiden zaman Pak Harto dulu zaman presiden kedua. Coba meureunnan hudang didinya tah coba hontal cita-cita nyobaan tah urang Sunda gitu kan sahabae mangga gitu kan kanggo presiden gitu. Intina teu jadi presiden atuh naon bae gitu kan naon bae we nu mata kumaha sih pikayun-yuneun urang Sundanya gitu kan.
hudang dirinya teh jadi maksudna coba ngalengkah hontal eta cita-cita jadi pamimpinku orang Sunda gitu kan. Jadi memang tah waktuna meureunna urang Sunda sok tanjeurkeun hudang ya. Terutami simkuring Sundana Sunda daerah Pajampangan. Jadi orang Jampang gitu kan. Jampangna daerah Jampang Pakidulan, Jampang Kulon. Tah pesan anu ringkesna kesimpulanana kudu kumaha sih jadi orang Sunda teh. Cobi menurut jelaskeun. Terakhirnya statement terakhir mah kieu we lah. Penutup acara mah meureunna kitunya dina acara ngaranda ieu. Naon ngaranda teh? Ngawangkong Rahayat Sunda ya. Amanat anu kahiji meureun tadi teh urang salaku urang Sunda kudu silih asah, silih asih, silih asuh. DP-DP handap asor gitunya. HD budi gitu, HD perilaku urang Sunda teh. Lamun pokokna mah saling elingan gitunya. Hilangkeun tina sifat adigung jeung sombong gitu kan. Ulah tepi ka sombong ku loba harta, loba bana, loba dunya. Da eta mah titipan ti Nu Maha Kawasa ti Allah Subhanahu wa taala. Sagala rupa oge arek jabatan, arek harta. Naon? Balik mah mawa naon? Cek kolot teh mah mawa boe jeung naon? Jeung kapas. Naon atuh salian teh amal sarila perilaku urang meureun kahirupan urang sawaktu dina hirup gitunya. Tah eta gitunya. Jadi tong aya bahasa sombong. Jabatan atuh komo. Jabatan mah arek jabatan PNS 60 tahun pensiun, 58 tahun pensiun. Naon presiden, naon gubernur, bupati, wali kota, komo kepala desa. Geus beres mah beres we. Ente jadi deui mantan lah naon oge geus beres mah kitunya. Jadi teu aya nu kedah disombongkeun gitu kan. Dina sagala rupi oge. Anu keur boga harta sok gunakeun hartana keur jalan ibadah ka Gusti Nu Maha Suci ka Allah Subhanahu wa taala. Anu keur boga jabatan sok gunakeun jabatanna dina jalan kebijakan anu sae anu maslahat dunya jeung akhirat itu ngan nyeta geuningan kiwari mah geus bingung lah ngawangkongkeunana oge gitu ti handap tepi ka luhur ti luhur tepi ka handap hal-hal kebiasaan anu tradisi teh geus naon geus dibudayakeun arek sirong bohong jeung sajabana ya Allah rebuna kalimat tak pantes we geuning kan kaayaan ayeuna saperti kieu tah kitu nitip sakitu urang Sunda mah nu kahiji meureunna kudu silih asah silih asih silih asuh anu kadua jauhkeun tina sifat sombong sok DP handap asor sae dina urang ucap lampah jeung perilaku sok eta mah bilih simkuring lepat tiasa ditambihkeun ku sami-sami orang Sunda teh nya anu aya di urang tah kitu panginten sakitu hapunten anu kasuhun bilih seueur kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi dulur-dulur paguyuban Yasri Jaman dina episode danget ieu cekap sakitu wae nya upami aya kalepatan ti sim kuring sareng reng-rengan hapunten aya laresna meureungan panginten eta mah kaleresan aya anugerah semata-mata meureun hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae cekap hapunten anu kasuhun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.